Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sateuacan ngawitan diajar seperti biasa, hayu urang ngadua sasarengan dumasar kana kapercayaanana masing-masing. Ngadua dikawitan. Amin rengse. Dinten ayeuna hidup baris diajar ngeunaan mikaweruh basa dina biantara. Ieu pangajaran teh bagian tina biantara keneh nanging ngabahas langkung jero ngeunaan mikaweruh kabahasaanana dina biantara. Ayo atuh urang bahas sasarengan wae. Hiji aya mikaweruh kabasaan. Muka hiji aya kalimah pagawean. Nyaeta kalimah nu caritaanana diwangun ku kecap atawa prasa pagawean. Contoh kalimatna. Pupuhu komite nganggo acuk bati ka sakola. Kecap pupuh komite mibanda fungsi salaku jejer. Atawa dina bahasa Indonesia mah disebutna subjek. Pas kecap nganggo di dinya mibanda fungsi caritaan. Atawa dina bahasa Indonesia mah disebutna predikat. Teras kecap acuk batik di dinya mibanda fungsi udagan. Atawa dina bahasa Indonesia mah disebutna objek. Teras kecap kasakola mibanda fungsi katerangan. Anu ngajadikeun contoh ieu kalimah kaasup kana kalimah pagawean nyaeta ayana kecap nganggo. Anu mangrupa kecap pagawean. Anu kadua kalimah sifat. Nyaeta kalimah nu caritaana diwangun ku kecap atawa prasa sifat. Contoh kalimahna. Simkuring isin kacida. Kecap simkuring dirinya dibanda fungsi salaku jejer atawa subjek. Kecap isin kacida dibanda fungsi caritaan atawa predikat. Nu ngajadikeun ieu contoh kalimah kaasup kana kalimah sifat nyaeta ayana kecap isin kacida anu mangrupa kecap sifat. Nu katilu kalimah bilangan. Nyaeta kalimah nu caritaana diwangun ku kecap atawa prasa bilangan. Contoh kalimahna. Jeruk tilu siki dina tangkal. Kecap jeruk di dinya dibanda fungsi salaku jejer atawa subjek. Kecap tilu siki dibanda fungsi caritaan atawa predikat. Kecap dina tangkal dibanda fungsi katerangan. Nu ngajadikeun ieu contoh kalimah kaasup kana kalimah bilangan ayana kecap tilu siki nu kaasup kana kecap bilangan. Nu kaopat kalimah barang. Nyaeta kalimah nu caritaana diwangun ku kecap atawa prasa barang. Contoh kalimatna. Kang Kardi camat di Karangresik. Kecap Kang Kardi dibanda fungsi jejer atawa subjek. Kecap camat dibanda fungsi caritaan atawa predikat.
Cak di Karang Resik di banda fungsi katerangan nungga jadikeun ieu kalimah kaasup kana kalimah barang nyata ayana kecap camat nu mangrupa kecap barang. Sarengsena hideuk ngaregepkeun ieu video ayeuna dilajeng kana pancen atawa penugasan. Saat diparegepkeun tayangan tadi ayeuna dilajeng kana pancen mana pancenna ku ibu bade dijapri dina Google Classroom sakituna hideuk langsung cek Google Classroom-na. Alhamdulillah sakaraos ieu pangajaran basa Sunda atos rengse dinten ayeuna urang lajeng deui dina lawungan nyata pertemuan minggon payun mugia aya mangfaatna kasieun sabenjeureun. Hapunten ibu bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.